menang ganjaran. Sekali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nu ngajawab salam sing dipanjangkeun yuswana, sing digampilkeun rizkina, sing digampilkeun mayar hutangna. Tarari kalau hutang. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Bismillah. Jadi sekar pangiring catur anu jadi tutur selaku muru gapuraning rahayu Banjaran Jatining Bagja. Hamdalah jadi panjing laria jeung sumah anu pasolengkrah jeung ngaruntah dina manah anu ngaberesihan kumakina diri nu ngadaki dina ati nu ngabaku dina kolbu. Sahadaten jadi pangusten tanda ibadah mal arek bengkok sinembahan wungkul ka pangeran. Sholawat salam hiji doa tanda ibadah kadedeh anu teu seubeuh-seubeuh. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkeun ka panutan alam, ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina, malah mandar dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun ngaturkeun nuhun ka Bapak pengatur waktu pembawa acara anu tos masihan waktu sekali tempat kangge simkuring ngadugikeun maksud tujuan dina wangkid ayeuna dugi ka ieu patempatan anu kalintang pisan dipika hormat calon ingkang besan oge kalintang pisan dihormat kersana pun paman Mang Toha oge para sepuh sadayana anu sami hadir. Mudah-mudahan urang sadayana salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh sadayana anu sami hadir utamina kang ingkang besan atanapi calon besan simkuring mancen tugas dipun bibi kersana bi euis ieu teh pacampur rasa segala rupi bingah sakaligus pacampur jeung sedihnya. Bingahna bade nikahkeun pun anak, sedihna pun anak atanapi panganten pameget tos dikantunkeun kuno janten ramana. Khusus kangge ngaduakeun pun paman almarhum Mang Odang
Mudah-mudahan anjeunna di alam barzah sing aya dina rahmat magfiratur karidwan Allah Subhanahu wa taala bil barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Dina ieu penyerahan moal panjang lebar. Urang ringkes wae. Nomor kahiji sajabi anu paling utami nyaeta sejak nyanggakeun silaturahmi khusus disepuhna calon panganten pameget kasepuhna calon panganten istri secara umum ti rombongan ti RW 3 nya urang teh nya ti rombongan RW 3 ka urang dieu RW sabari ieu teh RW genep nya ka RW genep nyanggakeun silaturahmina nyangakeun silaturahmina mudah-mudahan silaturahmi urang dina danget ayeuna sing kalebetkeun huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya silaturahmi anu ngahak dipika cinta dipika dedeh ku Allah di dunya oge di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta anu paling utami atanapi anu paling pokok seja silaturahmi sajengna sajabi silaturahmi simkuring bade nyangakeun tilupang. Naon tilupang teh hiji nyangakeun pangantena sakaligus sareng pangentonna gitu. Hiji nyangakeun pangantena ieu pun anak Jang Yusuf dina danget ayeuna hoyong ditikahkeun. Saur pun anak ieu buat apa naik onta kalau tidak sampai ke Mekah cenah. Buat apa bermain cinta kalau kita tidak menikah cenah kitu nya. Gagah. Jadikeun status. Eta nyangakeun pangantena nya. Nyangakeun pangantena. Pang anu kadua nyangakeun pangdedelna nya. Nyangakeun pangdedelna. Naon pangdedelna nya? Rombongan ti ditu sakitu rentulna barat Kurawa wungkul ieu teh nya nyangakeun ye pangdedelna oge sakaligus pangdedelna teh nyangakeun cacanakanana kanyaahna. Mun sakitu buktosna da kacanak insyaallah sadayana nya Jang. Entah anu dikantunkeun bilih naroskeun pihak di dieu aya nu kakantun teh insyaallah kacanaknya sadayana nyakeun tah pangdedelna. Mudah-mudahan naon rupi anu dipasihkeun khusus kanggo calon panganten istri janten napakoh pertama kangge anjeunana supados naon rumah tanggina maedahkeun kana ringkes jeung dines. Lamun saur santri masa teu acan di istrenan tos dinapakahan keun wae bahasana teh takdimul makmul alal amil. Saur santri mah yufidu hasra wal ihtimam maedahkeun kana ringkes jeung dines. Mudah-mudahan dina rumah tanggana sing ringkes jeung dines ringkes nyelesaikeun dina sagala rupi masalah dines sing leuwih dines dina ibadah ka Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pang anu katilu nyaeta pangduana nyangakeun pangduana urang duakeun ku urang sadayana tamplokeun doa ti sadayana kangge ieu murang kalih anu bade di istrenan. Mudah-mudahan dina sabada di istrenan ngawangun rumah tanggana sing tiasa ngawangun atanapi ngabentuk rumah tangga anu sakinah mawaddah oge warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta panginten tilu pangnya nini aki-aki jalan-jalan ka Cimuleut anu nyerenkeun moal lami-lami ieu beuteung geus sing parurili. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.